wasallam. Duikeun ka arasna Allah teh. Matak Nabi sebatkeun nur, fauqa nur, da malaikat teh teu tiasaeun kana hadratna nyata ka Gusti Allah teh. Tina alam malakut malaikat Jibril teh nyanak Kangjeng Rasul ka sabaraha alam di sana kuburok nyalikeun bane menakan ka Gusti Allah. Malaikat Jibril mungkur. Nah, Jibril nepikeun ka dieu, urang babarengan we menakan ka Gusti Allah. Muhammad, mun teh mah kami nyuruh jeung anjeun nepangan ka Gusti Allah suksa awak kami. Kumaha eta gagahna malaikat Jibril? Nalika bade pantang Kangjeng Nabi sareng Gusti Allah, mungkur makiat Kangjeng Nabi, malaikat Jibril teh. Nu akhirna nu tiasa nyareng ka Kangjeng Nabi naon? Terompah. Naon terompah teh Bu? Sendal. Nu mawi kan sering ayeuna dina logo-logo aya sendal. Aya logo samana ya abdi gaduh gede logo non sendal. Logo sendal teh nya logo aya geuning naklun nabi. Naklun nabi. Eta naklun sendal nabi. Seueur dianggo logo eta teh naklun nabi teh. Nah magi di seueur dianggo logo margi hiji-hijina makhluk Allah nu nyarengan Kangjeng Rasul mayunan Gusti Allah senang Kangjeng Rasul. Senang. Matak naklun nabi barkah. Kabarkahan kanggo dianggo seueur dianggo logo. Naklun nabi. Malaikat Jibril nu gagah kitu teh tiasa lebat. Oh berarti eta nur fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Kana mawi nur Muhammad aya